Ieu aturan areueuh areng di sini. Si Japra ka mana biasana sok di Curung beda tah si kasebelahan teh. Nu kerumbalan cenah di kota dagang cilok kamari teh. Nah, begitu teh. Ayo, dege-dege balik sih eta tapi can ketemu irung ka mana ya? Ayo ada diomong mun ka dieu mah nyaan bebeakan we. Halo, sobat. Apa kabarnya sobat? Siap. Kebenaran dah. Aing mah. Kumaha cenah teh di kota alir dagang cilok kamari teh. Usaha kamari di dieu teh. Hujan bae. Oh, memang hari tamat hujan. Keur ambruk jeung kuring heuh. Aing hujan bae usaha teh jalan. Modal bea. Keur main teh ngabutuhkeun modal teh kerja sawah. Jeung sawah. Kamari kituan hujan teh di teh jang ka sawah deui. Ya malah ka odah ka kumaha ge heads teh. Aduh, aing mah nya Kira-kira eta. Ya mata kecil ge kan geus ngomong hari teh keur hujan-hujan teh kan. Jauh-jauh ti lembur datang ke kota ngadon dagang cilok mending ngolor nih mah cenah ge. Teh kan ada balik deui. Pada rusing aing mah di kotanya di lembur aing mah deuh. Banyak masuk dulu kan ya. Sawah talahan garapaneun. Gemuk maha kudu make ieu bae. Ya Allah. Kudu make kartu anggota bae lamun teu meuli kartu anggotana. Meureunna mahal gemuk teh. Jeung teu ditarima lamun lain wilayahna mah. Diterima ke mana? Teu ditarima eueuh kartu anggotana mah, anggota petani teh. Heuh, pemerintah teh kumaha ya maksudna teh? Aing kadang-kadang sok teu ngarti ya. Teu ngarti kumaha. Pemerintah teh heuh ka urang teh mere kemudahan ka khususnya petani gitu ya. Dina soal pupuk mere keringanan dengan cara dibere kartu anggota tani bener ya sebetulnya. Nah, aya kartu anggota urang teh udah geus boga. Tapi kanyataana anggar we hese urang hayang gemuk teh. Kaditu hese, kaditu bisa gitu dengan aturan itulah inilah. Tentunya mah kadang-kadang tuh ini sok berpikir kieu. Nah, itu aku itu dulu make runtah bae mah di daftarikeun ka kotakan gitu kan. Maksud runtah teh runtah harejo dan daunan gitu kan. Organik. Itu urangnya organik. 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 Aku organik eta teh memang halus gitu nya. Tapi itu meureun kada pertumbuhan hareuh mikreu beureuyeun. Itu mah make pupuk-pupuk nukir hari itu. Itu mah memang tereh halusnya. Dina jeung ka waktu 3 bulan lah kurang leuwih benernya. Kurang teh 3 bulan setengah meureun bisa panen kan ya. Dimiliki cap gitu kan. Organik mah paling teu 2 bulan meureun atau 1 tahun lah gitu. Nah, memang dina kualitas beas mah diakui organik mah halus. Bobina rasana, bobina rungkunanna teh. Rungkunanna tina sakitu bisa jadi sakieu gitu kan cek rasana. Udah kamari ge kan panen urang teh. Kulantaran kemarau panjang teh ya menurutnya jadi pare peroban stunting parena teh ayeuna teh. Akibat imbas tina kemarau panjang kamari teh. Jadi nu stunting teh lain jelema lain budak urang bae pare ge stunting alias kecentet gitu. Aduh. Nah, Orang yang muda ke mana ya? Banyak orang yang misalkan yang muda ke mana? Ya kata tangga. Ya kabar. Udah orang orang. Ya. Jadi kumaha tuh ini? Ya pun pasti ngekos deh bae mah. Minjem duit sakitu.
Kumaha anak gede. Itu can kapake. Terus ditagih manten. Terus ditagih di orang. Kan liar, tapi orang butuh. Satu sisi orang butuh yang beli kamu. Satu sisi orang ke modal butuh di zaman kamu gitu. Itu rumah iur ya kan. Pusing. Nah, gitu. Jadi orang kieu bae tah teuing tah kayak Mendingan nginum bae heula ayeuna mah lah. hayang Ceos lah.